Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darani amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kalawan nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maha welas asih di dunia jeung di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maha welas asih di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah. Lillahi eta tetep kagungan Allah al-wahidi anu sahiji fi zatihi dina zatna Allah wa sifatihi jeung sifat jeung pirang-pirang sifatna Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifatna Allah alladzi zat ba'asa anu ngutus itu alladzi zat Allah ba'asa anu ngutus itu alladzi sayyidana ka Gusti urang sadaya kadunungan urang sadaya Muhammadan tegesna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al lil khalqi ka pirang-pirang makhluk lil khalqi ka pirang-pirang makhluk bitauhidi kalawan nyandak tauhid bitauhidi kalawan nyandak tauhid bibahiri ayatihi kalawan dikuatan pirang-pirang ayatna Allah kalawan dikuatan ku pirang-pirang ayat Allah washolatu jeung ari rahmat takdim wasalamu jeung kasalamatan eta ala urusi rusuli muga tetep ka panganten ti pirang-pirang rasul muga tetep eta urusi rusuli muga tetep ka panganten ti pirang-pirang rasul panganten wa sayyida kulliman jeung dunungana saban-saban jalma laka eta tetep ka anjeun alaihi eta kasiman sayyidatun ari ngagaduhan dunungan sayyidatun ari ngagaduhan dunungan wa ala alihi jeung ka kulawargana Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung sahabat Kanjeng Nabi jeung ka para sahabatna Kanjeng Nabi wa tabi'ina jeung ka jalmi anu ngariring kabeh anu marilu kabeh ka tabi'in jeung ka tabi'in lahum eta tetep ka anu kabeh lahum
eta tetep ka anu kabeh fil husna dina kaalusan wa ziyadati panambahan jeung tempat panambahan. Wa ba'du jeung sabada mata kodam eusina bismillah alhamdulillah salat jeung salam. Fayaqulu mangka nyarios atau ngadawuh saha kasirul musawi anu seueur kasalahana atau dosana. Al faqiru anu butuh li rahmati rabbih kana rahmat pangerana itu si fakir. Kana rahmat pangerana si fakir. Ahmadu Nahrawi tegesna Syekh Ahmad An-Nahrawi. Lamakana kana dawuhan lamakana sumangsana bukti eta yajibu wajib ala kulli mukallafin ka setiap jalma mukallaf jalma anu ka taklif anu katungtut al hazmu naon al hazmu ngajazemkeun non al hazmu ngajazemkeun bi aqaidit tauhidi kalawan pirang-pirang akidah tauhid. Wakana jeung bukti non al imanu iman eta mutawakipan anu ngadago alal hazmi kana ngajazemkeun bidzalika kalawan nya kitu deui qawaid tauhid adinya rujuna. Faman mangka ari saha jalmana eta lam yajzim teu ngajazemkeun si eman bidzalika kalawan nya kitu deui qawaidit tauhid kana qawaidit tauhid fahuwa berarti mana ya eta fahuwa mangka ari si eman eta kafirun anu kafir eta kafirun jalma anu kafir wal iyadu jeung ari menta pangriksa billahi eta kalawan billahi ta'ala kalawan pitulung Allah ta'ala. Wakana jeung bukti eta minal awami tetep tina pirang-pirang jalma awam jalma bodoh man ari aya jalmana layataqonu anu ngayakinkeun si eman tilkal aqaida kana nya kitu deui pirang-pirang akidah jama'tuha ngumpulkeun Allah hak kana itu qawaid
Jama'tuha ngumpulkeun Allah hu kana qawaid fi waraqatin dan Allah ieu teh naon teh wah jama'tuha ngumpulkeun abdi hak kana qawaid abdi musonib maksudna mah teh fi waraqatin dina pirang-pirang lembaran latifatin anu ipis ala wajhi sahlin kana jalan gampang insya'a lamun ngersakeun sa Allah taala Gusti Allah taala sama itu ngaranan abdi hak kana itu waraqah karena itu warokot karena lembaran Ad-Diru Al-Faridi kana ngaran atau kana kitab Ad-Dirul Faridi hartina Ad-Diru teh artina teh permata Al-Faridi anu halus permata anu halus fi aqaidi ahli tauhidi dina pirang-pirang akidahna ahli tauhid fakultu nyarios abdi wabillahi kana cariosan wabillahi jeung eta tetep unggul ka Allah ka Gusti Allah jeung eta tetep unggul ka Allah atau fiku ari nuhunkeun taufik teh pitulung yajibu wajib syar'an dina syariat dina syara' ala kulli mukallafin ka setiap jalma mukallaf ai balighin tegasna jalma balig jalma anu balig akilin anu ngabogaan akal qad balagothu nyata geus nepi hu kana itu si mukallaf non da'watur rasuli sallallahu alaihi wasallam pangajakna Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam naon aya zima yen ngawajibkeun kasi mukallaf bikul 5 kalawan setiap perkara yajibu anu wajib itu emak lillahi ka Allah ta'ala bari mahalur Allah wama jeung perkara yastahilu anu gampang anu mustahil yastahilu anu mustahil itu emak wama jeung perkara ya juzu anu meunang itu emak fi haqihi dina hakna Allah ta'ala bari mahalur Allah wa kadza jeung sapertikeun nya kitu deui yajibu
sifat wajib yajibu taluhureunana. Yajibu wajib alaihi kasih mukalaf non aya jazima yen ngawajibkeun si mukalaf bima ku perkara yajibu anu wajib itu emak wama jeung perkara yastahilu anu mustahil itu emak wama jeung perkara ya juzu anu menang itu emak anu jaiz itu emak fi hakir rusli fi hakir rusli dina hakna pirang-pirang rasul. Alaihim eta tetep ka rasul as-sholatu ari rahmata di wasalamu jeung kasalametan wala makana jeung sumangsana jeung sawang-sawangsa bukti non kullun saban-saban sahiji minal wajibi tina anu wajib wal mustahili jeung anu mustahil wal jaizi jeung anu jaiz anu meunang eta mutawakifan anu ngadago ala ta'rifi kana ta'rif ari ta'rif teh patokan li annal hukma karna sanyana hukum bisyai'i kalawan hiji perkara au alaihi atawa kana itu syai' eta far'un cabang antasawrihi tina ngagambarkeuna hukum tina ngagambarkeun hukum fala tahkumu mangka ulah ngahukuman anjeun ala syai'i kana hiji perkara bi annahu kalawan saenyana itu eta wajibun anu wajib au mustahilun atau anu mustahil au jaizun atau anu jaiz hatta ta'rifa hingga apal anjeun maknahu kana maknana itu badatu mangka ngamimitian abdi bita'rifi hima kalawan na'rifan anu tilu kalawan na'rifan itu salah sah kalawan na'rifan itu salah sah teh wajib mustahil jaiz fakultu mangka ngucap abdi fal wajibu kana dawuhan fal wajibu falau naon ieu euy fal wajibu bener fal wajibu mangka ari anu wajib eta huwa ari wajib eta allazi yumkin wa anu teu mungkin non adamuhu henteu ayana itu si allazi anu teu ayana itu allazi teh berarti eusina perkara wadzalika jeung eta ari nya kitu deui wajib wadzalika jeung eta ari nya kitu deui wajib katahayuzi sapertikeun lolowang tahayuz lolowang teh teuing naon euy
aperi naon teuing lolowang naon lil jirmi pikeun jirim wa kadzatihi jeung sapertikeun zatna Allah ta'ala bari mahaluur Allah wa sifatihi jeung pirang-pirang sifatna Allah fa inna kullan maka sanyana saban-saban sahiji minhuma tina nya kitu deui tahayyuz lil jirmi kadinya rujuna jeung zatihi jeung datna Allah kadinya tarujuna dua tahayyuz lil jirmi sareng kadzatihi ta'ala eta la yumkinu teu mungkin non adamuhu henteu ayana itu kulun non adamuhu teu ayana kulun tadi teh berarti sifat wajib